Gusti kurang karuh ieu motor modal segala atuh maneh teh. Aing motor teh nya acara modal segala teh bensin atawanya tukang bensin teh nyai dihareup duh repot ieu motor kieu euy aya taunya dihareup euy. Bos, belanja minyak sayur 10 liter jeung bensin 5 liter. Yo, duit nak. Berangkat. Jeung naon, Bos? Bensin jeung minyak sayur. Cicing sama mau apal, usaha anyar ieu teh. Piraku, Bos? Ieu ngajualna di leuweung kieu. Cicing kos, ieu megat nu mogok. Oke tuh siap lah hari gitu mah. Berangkat ya. Kos, bawa bensin ka dieu euy. Siong dioplos ya. Mana dia tukang bensin oh itu ayo tukang bensin tipu si kehead mang bensin mang Iya ya mang asli teh eta bensin asli atuh, emang kunaon? Lain kapan keur usum bensin oplosan mang Tenang, aman iya mah. enggak satu orang meuli isi full we. Sip. Tuh. Naon deui ieu motor? Pareum deui wae ieu. Naon deui? Aduh, ieu motor geus di kamar ya, beres eutik deui euy. Geus lah parageuh euy. Duh, aya capek motor aing. Kok mesti diisi bensin ieu motor teh. Salah paeh deui. Aing bengkel di mana euy? Kumaha, Bos? Bensin erep can? Jelas satu beak. Yo, duit nagenan. Mayor. Sip lah tuh hari gitu mah mantap. Suk cuang belanja deui lah. Gaskan lah. Alhamdulillah motor geus beres euy, tinggal dicokot pengebogana lah. Geus beres lah ieu mah. Alhamdulillah tuh aya bengkel euy. Beneran lah
Mang, pangomekeun motor Mang euy. Parem ya. Capek. Kunaon di motor na? Gua mogok. Orang geus capek yang ada dorong kita tadi tuh. Oh, moal tutup pentina logor mah eta motor. Ulah kalah heureuy ya. Orang geus capek anu dorong motor teh. Buru ya. Pugu kamari ge aya pasien sih anu Polina naik kana riting cenah. Bawa ka dia ka bengkel. Tobat Gusti. Kieu-kieu teuing ieu. Besok kadinya kena motorna jong di euy. Dirawat. Tok standar duakeun we lah. Aduh. Itu juga zaman nu tadi ngisi bensin di ditu bahaya ieu mun kanyahoan ya. Kudu laporan heula ieu makasih bos Laris manis Tanjung Kimpul. Bensinnya laris, duitnya ngumpul. Untung banyak ini. Kalau setiap hari kayak gini mah bukan cepet benghar. Bos, gawat bos. Aya non euy gawat jiga kieu. Motor nu tadi ngisi bensin, ayeuna teh aya di bengkel, mogok. Tenang kos. Urang ngoplos bensin lain dengan ayeuna wungkul. 5 tahun. Aman. Teu kapanggih. Oh, heuh atuh ari kitu mah kumaha bos. Urang mah deg-degan euy. Si diontrog. Bos euy, beres motor teh. Naon Mang euy? Lah, ieu mah aman motor mah. Unan naonan. An bensina wungkul. Juga minyak sayuran. Ngisi di mana dia bensina? Tata di dinya tah di leuweung tadi teh. Ngisi bensinna di dinya. Dikala bebrebetan, pareum mah. Bener eta tukang bensin. Tuh kira-kira nya ngajual teh di oplos segala. Cek aing mah kagoknya ulah minyak sayur hungkul. Jelatah asin ke. Urut ngagoreng kehu ke nya. Udah aing mah cek aing kagok gitu. Keblek pisan eta tukang bensin euy. Parah. Mang, aya kunci Inggris teu? Yang naon nak? Nya aya kunci Inggris mah tuh. Komplit tah. Urus tunyung lah aing mah. Pantau ku aing sekalian lah tuman. Mang. Kaleta kos heula, kos heula. Balah Mang. Nunggu anu mogok itu. Cicing. Si anjing bener lucu. Ini buru anjing action paksa ya Pak ya. Cicing, ieu mah mogat mogok ini ya. Hok, Rad. Kos. Bawa ka di bensin. Buru. Cirlila deui anjing. Ya. Ya. Kunaon ieu motorna, Per? Sok tah kadekeun motorna, Per. Sorry ngomong Per. Ulang anjing. Ayo naon euy gawat we iki. Enggak. Aya naon euy gawat. Jiga kieu. Aya naon euy gawat jiga kieu eta. Sok tat.
Wis beres ya, yuk motor euy, tinggal dicokot per. Per deui euy. Eta. Oh. Oh, atuh ari kitu mah. Ugu urang mah deg-degan euy. Masih kapanggih. Mang. Kalau kalian bukan cerita yang seri. Sorry. Yok.